Saya Panginten asim kuring sejadul luha kau kapanganten pamugi anjeunna dina ngamah sagar rumah tangan sing jantan keluarga nu sakinah wadatul warohmah kacai jantan salwi kadarat dan serbak lutut raut sauyunan ditebikeun tina balik cakeutkeun rezekina ti panjangkeun jodona amin ya Allah ya rabbal alamin. Baberes ulah jantan tunggu silungan catang sopan gantar kakaitan punah kurajah pamunah ieu paradika upacara ada sawer panganten urang laksanakeun. Paman naik pak. Kanggo panitia Payung, di payungan kanggo pagar ayu. Cok, didampingi ku pagar ayu pagar bagus tadi pagarna. Urang kabitang dina paradika upacara sawer panganten. Bismillah da mengawita jebat asma pangeran. Bismillah da mengawita jebat asma pangeran. Sejaknya lah nyawir bidung buah dambing hariri malah ayah manfaat bikin hidup doa terus rumahku entengan diri pribadi lamun pilagi cocok mangsa deket alam milangan kudu meruhkeun ka nafsu pemamasinya satu lebih tina iman Islam jauhan sifat kabur nu ngancikan walas tapi penting doa acan panjang kene dong ka diaurkeun kaprok leuwih atuh kada ge sopengkolan dumut ka papagah sepuh dawi hidup Gusti kunci gedong kebahagiaan aya disebutan amin bunut mah anggur doa sangkan hirup pagi bahagia duh aki duh jimat aki kembang cara apa sinar ibu rekwasya
kehidup dedeng puji kanu maha suci puja kanu gembang tapi bagus kesabaran kieu di juru biduain dung hidup dung anaki di jajah bidoa muginya hirup walaki bait lagi ngepahang tulang berat benghai sudi mukti sakit dulu kapiatut ka hidup anak eta sanu bari bakahiru kredidu jimat kanu laki amin ya robbal alamin mugi Gusti nang prok ke kang panganten Oprok tangannya hiji dua udah aur peas nanti aur duit nadi aur gera tobat gera eling memperaya kesempatan gera tobat gera eling memperaya kesempatan kapusing gera pijenang meringke